wa yajibu bihaqqihi ta'ala, wajib di hak Allah. Yen Allah kasifatan ku sifat irodat, kalayan bahasa wa yajibu bihaqqihi, wajibna wajib menurut hukum akal. Dina harti ka harti ku akal gorisi, kana yen Allah kasifatan ku sifat irodat. Teu kaharti ku akal gorisi, lamun Allah teu kasifatan ku sifat irodat. Akal gorisi adalah hiji akal anu mampu pikeun ngamaripatkeun jeung imankeun, pikeun ngimankeun jeung ngamaripatkeun ka Allah. Akal gorisi adalah hiji akal anu bisa ngabedakeun mana anu bener jeung mana anu salah, anu bisa ngabedakeun mana parentah jeung mana naon larangan. Itu adalah akal gorisi. Irodat dina harti yen Allah teh ngeresakeun, kalayan pandangan hukum syara terhadap wajib irodati Allah. Aina pandangan hukum syara terhadap wajib irodat di Allah, kahiji hukum syara ngawajibkeun kasakur jalma nu mukallaf kudu nekankeun kana yen Allah kasifatan ku sifat irodat. Resiko diganjar jalma nu nekatkeun kana yen Allah kasifatan ku sifat irodat, Allah bakal nyiksa lamun eta jalma teu yakin kana yen Allah kasifatan ku sifat naon irodat. Jadi kan gitu. Jadi hukum syara teh ngawajibkeun ka setiap jalma nu mukallaf teh nu balik tul Islam, supaya ngamaripatkeun, supaya nekankeun maripaceun tauhid di dieu mah. Di mana maripaceun tauhid teh ya naon? Maripaceun tauhid teh kumaha? Idrakun jasimun bihaitsu la yaqau mahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasiun andalili. Di mana marifat teh aya marifat ceuk tauhid, aya marifat ceuk tasawuf, aya marifat ceuk ilmu nahwu. Jadi lamun ayeuna nu di kaji antara binu di ausna ilmu tauhid, berarti kembalina marifat ceuk tauhid heula. Yakin 100% kayakinanana teu robah deui, teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan, yakin kana yen Allah kasifatan ku sifat irodat. Teu meunang kurang ti 100%. Yakin kana irodat Allah teh kudu 100%.
kayakinanana teu robah deui, nu diyakinkeunana sesuai jeung kanyataan. Nyatana Allah nu kasifatan ku sifat irodat jeung sifat-sifat nu sejana. Nu kaopatna syarat marifat kudu naon? Syarat marifat teh kudu timbul tina dalil, tegasna apal kana dalil. Asyari tegasna syari teh Allah jeung Rasul, aya hukum syara aya asyari. Asyari teh Allah jeung Rasul anu ngagelarkeun hukum syara, syari ngaranna. Asyari' sin badan. Beda deui lamun sin leutik mah asyari nu leumpang peuting. Tu bedanya. Padahal mah jika sarua eta teh syari jeung syari. Asyari'u berarti Allah sinareng Rasul anu menetapkan hukum syara. Lamun Rasul anu ngadugikeun hukum syara. Asyari berarti anu leumpang peuting. Allah jeung Rasulna parantos nuduhkeun dina Quran jeung dina hadis. Tegasna mere dalil kana yen wajib Allah kasifatan ku sifat mana Al-Qur'an anu ngajelaskeun kana yen Allah kasifatan ku sifat iroda? Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, jeung tetapina Allah mantena dat nu bidamel kana naon anu dikeresakeun ku anjeunna. Aya de ayat anu sejen wallahu fa'alul lima sayaqtosna Allah anu seueur midamelna kana naon bae nu dikeresakeun ku mantena. Eta syari. Nu katilu hukum syara marentahkeun ka sakur jalma anu mukminin kudu ngalaksanakeun akibat iman kana irodat Allah. Jadi sabada mukminin ngayakinkeun atawa iman kana irodat Allah, maka wajib atanapi ngawajibkeun hukum syara, marentahkeun hukum syara supaya mukminin tiasa sabar, supaya mukminin tiasa tawakal, tiasa syukuran, ikhlas jeung sajabana. Jadi ku aya irodat Allah tah. Jadi hukum syara marentah ka sakabeh jalma anu iman ku akibat dirina iman kana irodat Allah, yakin kana irodat Allah, berarti mukminin diparentah ku Allah supaya tiasa sobar, supaya bisa syukur, supaya bisa tawakal, supaya bisa ikhlas. Dina naon? Sobar dina naon bae perkara nu diirodatkeun ku Allah teu ngeunah kana hate. Syukur kana irodat Allah anu naon anu nikmat kana hate. Ya, berarti syukur eta mah. Syukur kana kanikmatan ti Allah anu mana Allah parantos ngairodatkeun nikmat ka urang. Ikhlas dina naon? Ikhlas dina ngalaksanakeun parentah ti Allah anu parantos diirodatkeun ku saha? Ku Allah. Eta anu luhur mah hukum syara ngawajibkeun ka setiap jalma mukallaf supaya ngimankeun kana irodat Allah, nya supaya ngimankeun kana irodat Allah sehingga diganjar lamun ku imanna disiksa lamun teu iman. Anu kadua anu katilu mah hukum syara marentahkeun sabada iman teh sabada yakin kana yen Allah irodat Allah jeung Rasulna tegasna hukum syara teh pan anu gelarkeun hukum syara teh Allah jeung Rasul.
Allah jeung Rasul marentahkeun ka setiap jalma nu iman anu akibat tina diri na iman